Nah, laut di pager. Ya eta teh tadi aing maksudna teh. Mane ngobrolkeun tadi ari imah di pager mah. Ame aya maling, bisa aya maling. Bisa aya maling, Namanya pencegahan. Ari imah sabalikna, Bro. Di pager ku maling. Nu meureun ari laut mah kuduna mah dikelola oleh negara meureunnya hasil-hasilna teh ke negara teu bisa dimiliki oleh pribadi meureunnya ari laut mah kan pantai mah meureun. Ya heueuh atuh. Heeh. Saha rek ngakukeun pantai. Model laut terus naon deh pulau kan Kudu nama walaupun pada faktanya aya nu jual beli pulau geuningan. Koloseum ala Koloseum kitu sigana mah anjir resep meureunnya nu ngadu domana teh marake ieu make helm besi anjir. Moal atuh. Apa nu diadu dombana sahang ke? Saha? Wah, nya anggota DPR jeung rakyat. Hideung cai kolomeran. Hideung cai kolomeran. Nineng bati lolong seran. Nineng bati lolong seran. Cang ucangange mulung muncang kaparanye digogogku anjing gede nu palebe bang 55 go bang kong di tengah sawah wae kapal udara yo rag di Jakarta pager. Naon sia teh gitu anjir. Naon teu narima aing ke lagu. Teu narima eta lagu. Kan itu konsentrasi nyanyi. Kasar. Nyanyi. Keula aing teu narima eta. Akan aing mah sok minang ka skip ari pikiran teh. Keur nyanyi tiba-tiba ingat di imah teh pager can dikunci tadi. Coba geus beuting gitu. Nyam angeuskeun heula nyanyina. Karek teh asupkeun kana pager ngabahas pager jeung aing. Engke we atuh engke di akhir we urang tamatkeun. Ngan ieu aing solusina aing teu narima ya. Keur ngeunah-ngeunah pong 55 nya pager. Beget sia ku aing di pager. Sebelai. Aduh. Can disapa heula itu balacange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping dicaprungsuna apa-apa Yo bersama saya Pak Haji. Aduh, aing refleks itu suara itu hari Pak Haji mah. Tuh apalun Allahu Akbar. Sok rek bahas naon dia dah. Siapa bakal ngebalur gaji aing ku tamang. Tuh Pak Haji mah ayeuna mah sok bayangkeun aing rek mungkin maneh ngadengekeun sa episode ayeuna. Cepet eungap ka dieu teh. Kebesekan aing masuk lagi. Aing mah sok lah. Allahu Akbar bukan namanya mah. Hitung-hitung jihad we Haji mah keur kieu mah. Tuh maneh nu kebesekan mah. Kamari teh ku jihad deui. Heeh. Pak Haji teh ieu keur ngaraos teueus tadi teh heeh. Kala. Nah, kala aing bingung. Siapa yang make kopiah ngomong teh biasa itu make kopiah bingung ku Haji siapa? Apa dia kopiahna ditutupkeun ka dia ayeuna mah? Make gongsol ayeuna. Gongsol ieu teh. Heeh. Lain reueus di imah teh keur loba maling. Mata ke di pageran gitu imah teh di pageran. Heuh rek nyeuna teh ieu teh tina pagar awi. Teng rek tina pagar besi. Gitu loba maling gitulah. Ari maling mah rek make pagar besi, make pagar awi, make CCTV atanapi henteu maling mah mun niat asup maling. Atuh ieu mah meh nelayan we teu asup atuh. Ke. Nya nelayan teh maling gitu. Henteu sanes. Tapi nah ieu urang soran loba. Asal lain kitu Haji manu tadi. Lain itu lain. Siapa teh konsisten Haji. Eta Haji lamun keur serius, mah kedean. Gitu.
Kalau bisa jadi salah. Batukna jadi gitu teh. Yasin sawa aja. Bisa jadi salah paham. Tadi mana nyebutkan si nelayan asupna, nelayan malin-malin. Sana satu atuh ari haji mah bala jeung nelayan mah jeung paholid bala haji teh. Paholid mana sih teh? Eta anu dina TV 2. Oh, heeh. Anu jeung baiklah silakan gimana paholid. Seperti gitu. Kita lihat sejenak. Oh, nu kamari. Oh, kerame lain biasa lah we nya ayeuna mah. Geus ada tinggi. Punya cai ge. Turun nu kamari keramenya. Urang oge mengikuti mana eta berita eta teh? Mengikuti atuh. Urang mah saliwat-saliwat sih nu arep YP hunggul beritana ngaliwat. Heueuh, kumaha eta teh si Paholid teh caritana mun ini resep gesang geuningan ieu teh berdebatna teh. Oh. Ari debatna teh jeung saha kamari teh Tarsin. Tarsin asana mah. Tarsin. Ngaranna teh berarti ngakuna teh hasil nelayan Tarsin. Ikan tarsin. Asin. Nah, eta mah bos. Tarsin anu sok kegulantungan jeung dileuweung. Tarsan. Oh, Tarsan. Tarsan teh ieu abi janggot rabi jiga Tarsan. Sok. Jika buk Tarsan maksudnya. Atuh lain oge terpleset sia teh eta mah. Kumaha. Kamari urang ge ningali lalajo eta. Ternyata tak penasaran urang teh nya. Pulang lalajo cuplikan debat Pak Khalid jeung Kang Tarsin. Nyata anu ngewanya Kang Tarsin. Ini Tarsin ngaranjel mah. Nama adalah doa sih teh. Nah udah bita Tarsin lu. Gara-gara Kang Tarsin jadi poho urang. Jeung Kang Tarsin. Kang Tarsin teh ngakukeun teh cenah ti perwakilan ti nelayan. Ternyata diketahui kemudian bahwa Kang Tarsin teh sebenarnya staf desa. Eta urang teh lalajo mimitin mah lajo tidinya. Nuluturkeun urang teh jadi penasaran. Ojang mah lamun terus ditonton nepi ka tamat kan mun scroll teh aya deui di belahan teh kitu deui wae. Komo lamun dina TokTok mah ganenya tong hilap di follow @capruk_sunda podcast. Elodan anjir. Kayak sebagai bade aya deui jeung sang TikTok aya. Eta. Jadi urang teh akhirnya mah penasaran itu kasus naon gitu ya tina debat asa rame Pak Khalid teh gitu eta. Kasusna teh naon eta teh? Di naon sebutna teh? 9 naga. None sebutna teh ditelusuri urang teh. Gitu. Ditelusuri di mana bear brand teh. Maksudnya itu? Benar. Lain lagi anu nempel dia lain. Lain susun eta, susun dileguk. Kenyot. Bener susu bantal. Dikenyot. Nyot dikenyot. Susu bantal. Real dude. Aing kalau baik lari itu. Meureun Patarsin teh eta karena susu. Setelah disusui. Ditelusuri. Eta produser geus diberemi. Mana pembawa nama susu ditelusuri ku urang. Ternyata ieu teh hiji kasus anu lumayan gede euy. Jadi kaituna aya KKN kitu henteu nepotisme. Pasti aya. Pasti aya. Jadi asal mulana teh ieu teh ternyata tina panas deui bawa aing ngaran Tarsin. Diomongkeun ka panas. Beureum geus katingali terus ya. Acik nah sok kumaha terus. Jawab baturan Tarsan coba iya geuningan baturan Tarsan. Wah aing lain reban asli teh bala Tarsin jawab panas deui diomongkeun teh. Sok naon deui bos Tarsiansyah boga ngaran teh lain. Lain satu percaya robana halus teuing. Halus teuing nya. Tah Pak Tarsin. Ternyata eta teh berawal mula teh tina pemagaran laut anjir. Laut di pager. Ya eta teh tadi aing maksudna teh. Mane ngobrolkeun tadi Ari Imah di pager mah. Ame aya maling, bisa aya maling. Bisa aya maling, pencegahan. Ari Imah sabalikna, Bro. Di pager ku maling. Gembreng. Ujar menang hati nira. Jadi di pagar supaya teu asup nelayan. Lain supaya teu asup nelayan.
Justru sebenarnya mah nelayan mah bisa tetap beraktivitas. Jadi eta teh kieu nya kurang dicaritakeun saeutik katanya. Pagar naon nu dimaksud teh? Tah eta eta daratan. Tah aya pagar anu non membentang sepanjang 30 km, 30,16 km mun teu salah mah panjangna teh. JEE eta mah bos. Hah? JEE 30 km teh kan nya. Lamun keluar negara batur mah JEE eta teh. Zona ekonomi eksklusif. Oh, suatu celee. JEE eta teh. Tas gak kitu. Lautan. Tapi masalahna si 30 kilo teh di dia ka mana ya? Ti Garut ka Bandung coba. Lumayan berat ditanggung ge bos kamari aing mawa 30 kilo. Aya kana Greg. Bayangkeun sejauh juga beas 30 kilo teh. Terus tah jadi jadi bentukna teh eta teh ya orang berdasarkan lain cek urangnya. Waduh maneh mah. Aslina ieu mah aya ngaranna teh. Percaya ka batur mah mun ka maneh percaya urang mah. Percaya ka Allah. Cek maneh we gitu. Musyrik sia teh. Manya Allah ngatur pagar atuh. Lain saya percaya atau ka aing. Percaya mah ka Allah. Apa ieu mah masalah pagar. Tah ieu anu ngomongna nyaeta ti informasi eta ti Ibu Susan. Ibu Susan teh kalau sudah gede mau jadi apa? Mau jadi pilot. Dikabawakeun aing Ibu Susan teh nyaeta ti naon ye poho deui urang ge pokona mah ayalah ti eta ti bagian pemerintah swasta sigana mah. Tuh ngadukung nelayan tuh. Ngadukung nelayan. Ngadukung nelayan. Jadi ditemukan bahwa si pagar eta teh si pagar anu membentang 30, sekian kilometer teh kilometer bro, kilometer. Ternyata eta teh mun ditinggali-tingali mah bentuknya teh lebih mengarah menjurus kepada reklamasi. Jadi rek disaeur. Apal meuleun reklamasi. Apal baheula ge ditutup reklamasi di Jakarta teh lautan rek disaeur dijadikeun daratan. Oke, jadi si lautana benyempit eukeun banjir wae tambah direklamasi atuh ka mana cai laut ngalirna kan bahaya sebenarnya reklamasi. Eta we kudu nyieun pagar sana ditampung cai lautna. Bawa balik ka imahna Bijeun uyah. Bijeun uyah. Tah kelanjutanna ayeuna kumaha update-na teh kasusna teh? Tah kemudian nu lucuna ya urang manggih dina eta gini runtutan carita eta teh. Pagar eta teh kan kemudian dipertanyakannya karena keberadaannya teh mengganggu aktivitas nelayan. Ibaratna ti dieu kan membentang kieu. Ieu pagarna ka dieu. Ieu nelayan nu hayang ka itu jadi nguriling bro ka itu. Bensinna cenah mah jadi bisa 2 sampai 3 kali lipat meakeun bensin teh. 30 kilo meureun ngurilingna sakumaha. Eta waktu ongkoh kan ngurilingna teh encan deui lamun peuting cenah kan teu kaciri itu pagarna teh loba nu nabrak ngaruksak parahu ngaruksak naon sebutna jaring nelayan jeung nya menyulitkan lah siga kitu matak nelayan naon ngaranna teh protes lah keberadaan si pagar-pagar eta tapi eueuh nu ngaku pagar eta teh nu saha eueuh nu apal deui padahal sebenarnya macam mah geus arapalun eta teh. Geus arapalun pagar anu saha ngan da ari eueuh ieu mah meureunnan teu da sieun. Komodi rahayat biasa geuninnya salah sakecap oge bisa langsung dipenjarakeun. Di laut. Nu meureun ari laut mah kuduna mah dikelola oleh negara meureunnya hasil-hasilna teh ke negara teu bisa dimiliki oleh pribadi meureunnya ari laut mah kan pantai mah meureun. Ya atuh. Saha rek ngakukeun pantai. Model laut terus naon deui pulau kan kudu nama walaupun pada faktanya aya nu jual beli pulau geuningan. Nu kemudian teh nyaeta teh anu urang nyambungna teh kana debat Pak Khalid ya sebagai perwakilan ti nelayan. Jeung Bapak Raisin. Pak Tarsin, Raisin crispy anjir. Jeung Pak Tarsin eta anu nyebutkeun cenah mengklaim bahwa Pak Tarsin sebagai perwakilan ti nelayan nu aya di desa Kohod anjir eta cenah cek manehna Khalid teh tina desa Kohod lain Pak Khalid mah ti Serang tapi ngarasa reueus gitu ngarasa sebagai sesama nelayan lah satu hati lah nya salam satu hati gitu. Jadi cenah mah desa Kohod mah cenah teu terganggu gitu merasa baik-baik saja dengan adanya pagar tersebut gitu. Nah diulik-ulik ternyata lain nelayan eta teh Pak Tarsin teh
staf desa. Staf desa menyakit teh apaan? Dari perizinan mah di mana? Lah tuh mitina pasti desa itu apaan lurah kohot teh ayeuna teh keur dicurigai ayeuna teh. Ayeuna teh nya atuh sanes-sanes kuna naon nya ari maksana teh ari lurah alim kahiji kan alim nyabut status naon sebetulnya perizinan eta terus cenah mah ieu mah cenah. Palurah teh cenah mah kaya raya bro. Tina gajina teh tiasa kapeser Fortuner sareng naon namina teh Rubicon gagahnya hoyong janten lurah wi gitulah coba nyawer teh kitunya ka urang teh nya supertense ieu kamu mesti Rubicon gitu. Cenah pernah ngayakeun ieu ge ngayakeun hajat oge 3 poe 3 peuting. Tangap dangdut nonstop. Allah sabaraha nu teh teh. Atawa sangelela we nu nabeuna meureun nya. Nu nyawer oge teh pikeun ka dipaksa ieu naik panggung alim abi mah. Teu sanggup. Teu sanggupeun anu nyawer oge. Gitu. Loba kontroversina. Heeh. Jadi berarti ayeuna teh can aya keputusan final berarti nya ieu masih final mah acan. Tapi semifinal. Can masih quarter. Malahan bisa jadi masih kualifikasi enak teh bro. Iya teh. Soalnya naon ku karek anu istilahna mah perintah resmi namanya karek aya ti Pak Prabowo merintahkeun supaya dicabut eta teh langsung awi-awi eta teh gitu kan. Tuluy ade atuh kitu mah euy. Ayeuna teh mun teu salah terakhir urang ningali update-na teh nu karek kacabut teh sepanjang 15 km. Jadi masih aya 15 kilo deui berarti. Lobanya. Ari teh pagerna bentukna kumaha di ram di kumaha? Dicecep-cecepkeun ka laut ku awi. Ya sabaraha leunyeur meureun nya. Lain ka jerona meureun jero ka handapna teh. Tah eta oge. Eta nu mempersulitna teh kabayang kumanehnya di jero laut tuh nya. Maksudnya panjangna tina dasar laut ka cai sakumaha. Panjangna tina dasar laut kana nyecep ka jerona oge sakumaha meureunan. Saleunyeurna eta teh. Ieu bayangkeun aya 30 km panjangna. Sabaraha ratus juta meureunan. Ieu sabaraha juta awi tah nu nancep di dinya sabaraha juta leunyeur. Tah eta daleukeun atuh cenah mah eta teh biayana teh menelan sampaikan eman bro. Nyabutanna teh lain mas nanamna. Saha nu ngabiayana? Tah aya ngaranna teh nya anjing pengembang. Aya ngaranna teh ti jaringan rawan. Jaringan anjir JRP teh euy singkatanna. Jaringan rakyat pemirsa. Pantura gitulah. Oh dangdut. Lain dangdut tah anjing. Di Indosiar. Di Indosiar teh. Ada lain dangdut tah ieu mah. Akademi dangdut Pantura. ADP. Ieu mah JRP. Jaringan rakyat Pantura mun teu salah mah nya. Eta anu cenah mah di bidang kitu we nyecep awi. Lain ngaluarkeun dengekeun ulah sia teh mata oge. Ngaluarkeun naon sebutna teh? Ilmu pernyataan teh naon sebutna teh? Statement. Ngaluarkeun statement yen awi-awi eta teh dipasang atas swasembada pangan. Anjing. Swadaya masyarakat. Nya swadaya nelayan teh bayangkeun. Nelayan, nelayan iuran keur mager awi di laut terus eman terus ngahesekeun manehna. Moal mungkin atuh bos. Dek teu meradang kumaha sok. Gitu maksudna teh. Ibarat urang ngadonasikeun leungeun ieu duanana. Pas rek cecewok hese sok bayangkeun rek hese nyusut kesang-kesang acan rek nanaonan. Ibaratna mah kitu. Ulah dipenggol. Terus urang teh berkoar-koar sakene ngada haroti mah. Lain kadinya. Saya ditemplik gue. Lain kadinya ieu. Nah, mana mah diarahkeun urang mah da lain kadinya. Pan aing pernah di Bali, lila jadi geus biasa ngomong gitu. Aing ditemplik. Tah eta. Jadi semakin membuat ricuhna teh eta bro belah dinya. Bayangkeun aku maneh siga kitu. Maneh teh susah rek ngaliwat ieu ayeuna rek naon ngaranna teh rek mungkinnya rek berlayar neangan lauk naon harese. Tapi eta teh pola urang sorangan nyecep-nyecepkeun hasil iuran. Mungkin gitu. Eta matak
muncullah sosok Pak Holid ya anu ngayekeun ngapelan pintar tapi eta Pak Holidnya lain luar biasa tah ieu nya mancing-mancing teh bisaan ieu jadi pelajaran oge keur urang di mana ulah ngaremehkeun tah eta anu ngaranna rakyat biasa rakyat jelata bae da urang mah sarua rakyat jelatanya ada sarua yang urang mah teh jiga Pak Holid apanan pikiranana justru eta ai Pak Holid mah lempeng pikiranna teh urang mah tah gitu mungkin saja awin nyecep ge nyecepan rakyat jelata teh mungkin saja nya insinyur anu jadi heseneangan gawe akhirnya jadi nelayan bisa wae bisa dina kehidupan teh pannya tapi nu jelas model sarjana bahasa Inggris anu heseneangan gawe misalnya gitu bisa jadi atawa naon deui anu teu pernah kuliah sama sekali barunya aya nu kitu oge tamplig ge ya enggak apa-apa teman-teman gitu. Jadi eta ulah diremehkeun lah nya. Nya eta urang naon ngaranna teh urang ge merasa tertampar anjir. Ningali anjir Pak Holid euy. Ku aing lah. Ulah. Ningali Pak Holid nu disebut nelayan biasa gitu nya, disebut nelayan biasa tapi pemikiranna cerdas luar biasa. Leuwih anu cicing di luhur tah eta cerdasna mah jeung melebihi staf desa jeung melebihi wesi eta aya wesi 42 teuing lieur eta mah ku aing dalaman aing jadi pagawe eta naon ngaranna teh euy tuan teh euy ku aing moal diunang anjing si eta kita balik ku aing mah saha gitu datang ni lieur aing Bandunganana jelema eta ngilu biung mana ngaluarkeun dalil-dalil anjir mawa sahabat nabi mah saha eta teh wesi emosi aing malah lajona ge di lawan aku mama gupron eta mah yosi asyikoli bener asyikoli biar saya yang bicara dengan semut-semut di sana asyikoli semut-semut di daerah itunya lainnya pantai dipikir-pikir mah hirup di Indonesia aya we unggal bulan teh pikasirieunana anjing da moal bisa pindah negara mah pindah aing ka Pasirwangi atuh udah aya we sok kamar sikana kamari akhir tahun teh eta kasus korupsi terkuak teh nya anjing bau atuh terpuak eta mah ayeuna can geus aya deui kieu urang ge nyangkana wah tahun 2025 mah kitu kuduna teh rada tiisnya soalna ya bro di tahun 2025 ieu nama Agus teh sekarang tuh sedang membaik bro setelah kemarin di akhir Desember nama Agus itu tercoreng gitu kan di mana-mana merekpak tah ayeuna teh keur membaik sukan teh wah anjir cenah teh ieu keur disalametkeun ku Pak Agus Yudhoyono lah mulai jadi menteri mulai Indonesia mulai membaik tapi pan eta kan kasus di Jakarta itu nya Banten eta teh di Serang di sawah di urang mah di Serang teh lain bro ieu mah di laut ame teh hujan di Serang aing ge bingung berita teh abong di Serang abong di laut anu di Jawa Barat kamari kan anu ku raribut demo teh eta tambang pasir anu ditutup teh ku Pak Dedi anu di mana anu di Subang eta ge riweuh darah remo padahal tambang pasirna teh liar gitu kan eta ge liar can ieu meureunnya can dicangcang meureunnya liar we kayak itu mana we ngakerus karena kebon batur sigana mah di Garut ge seueur tambang pasir dengan duka anjir ieu bupati geus dilantik can nya Banjar acan kabar mah pelantikanna ge bakal ieu mah bakal luar biasa nu ayeuna mah wah banyak bakal juga pelantikan pramuka di titah kuburan mah walilin hiji jurit malam heula jurit malam heula ieu mah wah walu spesial ieu mah gitu tapi kamari teh calon lain calon bupati terpilih menurutnya kitunya sebenarnya teh bupati dan wakil bupati terpilih itu kan Pangi jeung Kang Dedi jeung Kang Dedi Mulyadi jalannya loba eta lah kamari ngebahas ieu euy cenah mah di Garut teh erek diayakeun landasan pesawat anjir Airport soalnya naon soalna teh cenah aneh Garut teh kota leutik kota kabupaten tapi macet wae lamun lebaran nah eta ternyata bener akses di luar kotana jalanna ukur hiji aksesna nyata jalan Kadungora dan Nagreg
Makanya akan dibikin jalan super layang dan juga airport anjir. Can coba erek nyun ieu. Nanti gelanggang adu domba erek ala Eropa gitu nyen naon ngaran teh kok Kolosseum ala Kolosseum gitu sigana mah anjir resep muronya nu ngadu domba teh marake ieu make helm besi anjir moal atuh apa nu diadu dombana sahang ke nya anggota DPR jeung rakyat aduh anjir siloka eta teh bos adu domba. Ya yang mulia mari kita saksikan saja ya ini tadi sudah kita dengarkan. Alah, bisa menjadi benteng Takeshi. Bukan tadi benteng di laut. Benteng di laut. Tapi kan di Cina aya tembok besar Cina teh kan eta benteng. Ari eta fungsina baheula keur naon eta? Eta teh ta sabenerna mah eta teh kelanjutan tina lain kelanjutan tina zaman dinasti Ming nya jadi cikal bakal bro eta teh cikal bakal tina proyek PIK PIK teh apa eta teh rumorna teh si pager nu di Tangerang teh pandek dijadikeun reklamasi erek dijadikeun PIK 2 berarti Pantai Indah Kepulauan Riau eta berarti supaya lancar antara Tom Samcong jeung Krasakti ngelewati dalam perjalanan mencari kitab suci ke barat metereh lah nepi ka darat jadi rada ditonjolkeun ka laut gitu daratan berarti nu tersiksana mah si Wucing itu siluman air bos si Wucing geus kaluar ti Markom sarana jeung siluman kerbau siluman kerbau di Markom buron lah orang Arab gitu jadi ceritana teh eta cenah nu boga eta jadi yalah anjir runtutan tina kejadian eta teh akhirnya berkembang anjir berujung pada suatu plot twist bro nyaeta ternyata geningan si keberadaan si non pagar laut anu membentuk atau dicurigai ku Mbah Susan sebagai proses reklamasi eta teh memiliki SHGB jeung SHM alias surat hasil surat hak guna bangunan jeung surat hak milik siga didinya ada merenang beli sawah udah dijadikan bangunan kan kudu aya SHM nah sia gitu ieu mah masalahna ieu mah laut bro wah nyata teh berarti keterlibatan teh loba pisan eta di jero teh nya cencu melibatkan notaris staf kelurahan notaris itu pokoknya eta matak meureun hal eta oge anu ngajadikeun yen si kasus ieu hese digalina karena nyata ada tahapan-tahapanna melibatkan begitu banyak pihak jadi tahapan-tahapan oge berat lah sia gitu urang kudu mariksa itu ieu can ngahalanganana nya sia kitu malahan mah kemarin nu lucu ari pagar awina mah enteng tinggal nyebut pagar nu lain anu hese mah pagar penyelidikan bener aslina salah satu contoh nanya kamari si lurah Kohod teh lurah Kohod teh kan eta panggih jeung menteri non ATR teh nya eta deui singkatan naon teh pokona mah tanah pertanahan pokona jeung menteri ATR ieu mah terus si ketika dicecar soal kasus ieu ini bro ninggalkeun erek salat heula ka masjid. Begitu balik ti masjid langsung langsung pergi ditanya ku masalahna teh nu ngayeuna non ngaranna teh sebutna teh nu ngabodyguardanana geuning anu ngajagaanana eta leuwih loba tibatan anu ngajagaan menteri ieu mah bayangkeun nu ngajagaan bodyguard lurah leuwih loba tibatan menteri meureun eta teh lain menterina, lain menteri ATR na lain. Lain menteri anu dijagaan lurah Kohonna
Gitu. Bayangkan ieu setara lurah maksudnya nu Pagerna ngelindungi loba nate gitu sakitu lobana. Meureun komo deui nu kaluhur-luhurna gitu lah. Intina Semakin mah pabaliut intina mah eta. itu. Ternyata geuningan di negara urang teh nya Segala diulik. sagala diulik kuno nu kari itu teh gitu jeung geuningan urang teh apalnya nu kari itu teh mimitina ketika kabuka teh ngajenghok gitu mereka kamari aya kasus sakian ratus teh geuningan nu ieu oge aya anu mager laut sekian puluh kilometer kan anjir itu tuku otak-otak rakyat di atas siga urang mah teu katampung bro digoro-go terusnya euy. Tapi sebagai brand ambassador Kopi Jaya urang rek mere heula nyaho ka Balad Capruk bahwa ieu nu namina Kopi Jaya kemasan panas. Biasana mah bararning deh dia. Anu poe kieu mah panas, hideung. Udah panas. Kita lain kosong geusina teh, lain eueusian teh. Anu nuju dinikmati ku simkuring ayeuna mah ieu teh non kopi, nyaeta lemon ti panas. Cocok keur urang ayeuna pisan mah soalna kan aya teh pergantian di musim urang teh Panca Bajra eta mah. Tah, Ari panca teh 5, ari roba teh dodoja. Wah, loba 5 dodojana gitu. Udah pang-pang mah di Garut enak kan usum hujan we. Pan aya 9 musim. Geus aing teh hayang ngadenge deui eta ajiga. Aya teh aya lemon tea panas cocok anu naon keur ningkatkeun daya tahan tubuh supaya teu cepet naon mun aya mah teu ceket greges gitu awak teh nya greges teh taku ieu tah pilih aya anu tos anu jo ameng di Garut healing pas uihkeun ka Bandung ka dieu ka arah Bandung kubret teh hujan badag kabulusan Jalan Ibrahim Aji tinggal mengkol ke Kopi Jaya didinya we nyuhan heula bari lemon tea panas heula patokanna mah lampu merah hampor ayeuna malah seteu acana lamun ti arah Bandung mun ti arah Garut mah 100 paling kiri gitu. Tong hirap amang ka Kopi Jaya biasana mah mamang capruk ieu sok araraya di iya didinya gitu biasa engke oge di salamisasi saum sigana bakal sering amang didinya umur we sadayana gitu urang teh nya anu nonton milari ka tajil tah gitu da di bumi sadayana naon gitu pokona salamet nonton salamet ditonton tutup lawang si kotaka oncan ieu teh jan naon di teh tara jasa gitu bos kitu merenya kitu naon ya infona mah urang mah obrolan penting ayeuna mah teu hayang maksudnya teh ngabahas soal eta teh teh hayang lila-lila teuing karena urang teh hayang heureuy kitu nya sabab naon urang geus capek diheureuyan ku oknum korporasi eta lah mencek Pak non cek Pak Khalid mah korporasi eta ternyata urang di dia mah nya ngahibur heureuy si eta mah da kalaka mata beak negara atuh geuning eta kitu goyangkeun pulpen galenceng pulau goyangkeun pulpen galenceng laut lieur kitu nya ya tapi anu teu matak lieur mah Balad Capruk nyaeta upami Balad Capruk teu hilap kanggo ngakomen nga-like nga-share dina video-video nu aya di channelna Gemar Universe entah itu bade programna Capruk Sunda atanapi sebagai podcast pokokna mah eta mah kanggo hiburan Balad Capruk supados henteu lieur ngemutan kana kasus-kasus anu odoh kalakuan eta lah kalakuan para korporasi eta salam interaksi we anjir sahabat FB Pro tong hilap oge di follow TikTok Capruk Sunda Podcast didinya ke biasa nama aya eta naon sih sama tapi follow we itu nama kitu lah nya eta asa kitu aja teh sakitu lah urang bener euy aslina ieu mah urang aduh anjeun mikiran sanajan urang teh loba heureuy tapi ari dibere kasus ya kitu mah bro da atuh manteng kana otak jadi ngilu mikiran tah eta tapi anu di pikiran kurang teh teuing nya bakal ngaruh moal kasih itu gitu. Mudah-mudahan sih we henteu ku Balad Capruk oge kilu di pikiran didoakeun supaya kasus ieu meureunnan ujungna teh sing alus lah alus keur nelayan gitu kan alus keur rakyat anu jelata kabehanana sia kitu nya ari keur anu korporasina mah sing nya
Jadi sanu apal di antara doa-doa ribuan bala capruk teh doa Anda yang dikabul salah satunya. Gitu panginten. Hatur nuhun ka bala capruk anu tos stay tune dina danget anu ayeuna parantos ngabandungan Mang Ikok oge Mang Pei. Bari lagu teh urang. Oh bisa kitu. Nyarioskeun sesuatu anu sarosna mah biasana mah rada sensitif kitu nya upami dibahasna teh. Ai ku urang mah bari heureuy da ieu mah tapi emutaneun urang. Obrolan bapak-bapak di Posrona ieu mah bari gapleh teh geuningan bari gapleh. Tebang deui dina Capruk Suna episode Salajengna. Capruk Suna. Ngomong Sunda. Tong mager laut nu dipageran mah hate ku iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau belum bisa aku stres, obatnya iman dan takwa. Stres, penasaran, obatnya iman dan takwa. Stres, obatnya iman dan takwa. Stres.